Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamartu Zaskia dari kelas 10 MB. Tugas Biantara. Pentingnya Atika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, sholawat ka Nabi Muhammad SAW. Hadirin anu kesimikurin diperhormat, etika pendidikan teh kunci pikeun masa depan urang di zaman anu beuking maju. Urang penyanyi ilmu di zaman anu beuking maju leuh urang penyaing ilmu sapedos tiasa bersaing serta miboga akhlak anu sae. Hanya urang samanget diajar di mana we sangkan. Cita-cita tiasa laksana tur tiasa ngabaktika kulawanga serba bangsa. Mung sakita anu tiasa kapihatur kaputen, bilih aya kalepen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.